Kapan we jenah bayar pati hutang wirang dipaya wirang orana ingkang bakal mutusaken jiwa ragahan di kasta jingga lintang ti panah aing dipaehan goreng sia tiasa dipungkir kadar tiasa disinglara papasten anu tumiba malum ya Arjuna kasih tapis dinamainkeun panahna maklum murid dorna anu kahiji sanajan asla jinga parantos tebih celak-celak ieu panah Arjuna nyuruwuk nyebet kana ti korona asla jinga atau astra jinga kapangang ku panah Arjuna kemasing pati temekaning perlaya ia astra jinga ngagulohgur getih lamaran keluar tina ti korona ia astra jinga ya pengen hati aing majar aing maling di Ibu Sinta oh Ibu Sinta Ibu Subadra kerusuh make aing poho panah Arjuna lempeng kena ti korona astajinga dugi kaparat kayaanana astajinga ngocak dengek nyata ngemasing pati temekaning peraya Astra jinga ngemasing pati temekaning perlaya dawala barang ningali rakana parantos tengah walak kaya jadi babatang ngejerit maratan langit kocyak maratan jagat ya dawala gagauran nangisna ningali ingkang raka mati lajeng aing maot Gusti Nu Agung lajeng aing maot aduh Gusti Nu Agung lajeng aing maot Gusti Nu Agung ieu teh ngimpi lawan aing teh ngimpi lajeng aing maot akam itu lajeng aing maot Gusti Nu Agung wadah tak percaya
aja aing mawon alah. Gusti nu agung akahudang. Gusti nu agung Arjuna tegas ya koplok. Kamina-mina teuing sia tega ka rakyat wani maehan can ge puguh ti alah cek aing mawon Gusti. Awas si Arjuna lamun aing jadi bupati sia dipaehan ku aing goblok sia. Kamina-mina teuing cek aing mawon Aka udang aka jeung saha aing gapleh jeung saha aing lajo Persib Gusti nu agung daya panah koplok anjing ya bina-bina teuing aduh Gusti lanceuk aing maot aduh lanceuk aing maot udang mau jadi kau calung Agustusan ya kak mangkane ngeusieun selah aduh aka udang aka Gusti aku lanceuk aing mawat Arjuna anjing ja lanceuk aing mawat aka udang dawala kaya anak kawas jalma anu langlang lingling kawas jalma anu teu eling kagegeloan ku ingkang raka anu kiwari parantos jadi bangke ngajeprut ya dawala jadi langlang lingling kadang-kadang cerik kadang-kadang seuri aka udang aka sahur hey itu aya Neng Nisa mau kene nyanyi yuk cinta siapa cinta salaki batu haha maut kene biasa dibere eta teh sok ngengklak udang cinta siapa cinta salaki batu haha mati Gusti nu agung ngajak aing maot Gusti nu agung aka urang ulin ayu ka Indomaret urang niis di Indomaret maya AC cinta siapa cinta salaki batur dawala bari mamangul mayit kayana sajajalan bari jeung nyegruk nangis cek paribasana nuturkeun inung sukuna ieu dawala seueur jalma anu birat ningali dawala sabab aya jelema mamangul mayit sadar lalampahan dawala parantos tebih anyoga hiji padepokan ari ieu padepokan teka telah padepokan sumur halimun nyata sepuhna teh hiji sepuh nu parantos ka sepuh ku pangaweruh kasah ku pangabisna ka patri ku pangarti nyata kakasih pandita sewepani itu kaayaanana atuh ye dawala dugi ka dieu para satrik-satrik di ieu pas padepokan birat kaayaanana
margi aya jelema mamangul mayit. Allah dia batur. Aya jelema mamangul mayit, aya jelema mamangul balik kali. Datan nirata ngademan. Datan nirata ngademan. Mangkulengan rana. Aya naon Catri? Aya jalmi sepuh memangul mayit. Aya jelema mamangul mayit. Mohon Dulu itu disangki mah wajib cililin tadi mah. Atuh salah duduluan pangintennya. Semuhun gitu. Atuh naha sanes tulungan. Ieu teh tiasa atuh abdi mah. Naon sepuh? Teu tiasa kumaha? Nyara teu daya teu upaya abdi mah atuh sepuh. Atuh sanes pasihan leueuteun karunya. Boro-boro ning masihan batur abdi kita can ngeleueut teh. Nah teu tiasa usaha mah nya di pasantren teu aya nanaon. Aya mah aya sepuh ieu teh. Ngan Bahan hungkul. pangapunten kulan bangga linggih saha di luar abdi saha di jero. Yeuna tamu teh kieu. Datan nirata ngademan. Datan nirata ngademan. Ewuh mangkulengan rana. Salira teh menak tong nyungkun abdi mah nyebut menak abdi mah cacak koricakan aki mun bada bahasa mah teu meuli jak urang mana ujang teh abdi teh kawit mah ti Pasir Waru kuran ti Pasir Waru sumuhun saha nami mah abdi teh dawala kulan dawala sumuhun ke ari ieu teh naon ieu teh jalmi sumuhun jalmi maksud teh naonna anjeun ieu teh pun lanceuk maot dulu itu sanes dulu itu maot sumuhun kunaon maotna jang maotna nya eueuh nyawaan nya di mana-mana ge maot mah eueuh nyawaan sumuhun kulan bade naon ujang teh ka dieu bade namut pacul abdi teh kulan keur naon bade ngubur ieu bangke pun lanceuk duduh teuing ari maotna teh kunaon maotna teh aya nu maehan sepuh aya nu maehan sumuhun penjahat sanes penjahat saha dununganana sumuhun dulu itu nah dipayahan kudunungan boga meureun lanceuk maneh teh bangsat sepuh boro-boro ngabangsat ku lanceuk mah aya jamu lagrag oge disalabarkeun ku pun lanceuk mah boro-boro puak paok nah sumuhun dipuak boro-boro kitu sepuh da ieu teh pun lanceuk teh jelema soleh ka masjid ge unga dinten salat ngaliwat soleh pisan atuh sumuhun deudeuh teuing nah meureunan aya alasanana dipayahan teh sumuhun alasanana mah pun lanceuk teh dipitnah majar teh maling istri maling awewe sumuhun saha garwana dununganana nah saha dunungan teh
kakasihna teh Arjuna. Arjuna sumuhun ke Arjuna mana itu? Arjuna kulanti negara Amarta. Ari anu dipaling teh garwana cenah saha Dewi Subadra. Kulan ceuk maneh henteu. Kulan ceuk mah teu malih demek naon make nuduh dikeprek ceuk aing. Heup geula. Kalem ente nuduh kaula mah ente nuduh nuluykeun omongan ceuk anjeun pan cenah lanceuk maneh teh dipitnah semono dipitnah tapi teu mau punten nah anjeun mitah deui kaula mah teu mitnah kasep henteu naroskeun wungkul jadi ieu teh dipitnah maling Subadra sumohon bu eta rumasa henteu ieu boro-boro rumasa pun acek teh jeung kuring justru ieu teh kuring teh saacan Dewi Subadra anu maling teh kuring teh panggih jeung hiji patih duka ti nagara mana teh patih teh ngan inget teh ngaranna saha ngaranna teh upami telepat mah Gubarja Denta numur beng Allah nepi ka tulus eta jelema. Jadi anjeun saacan ieu teh panggih jeung eta patih ngalahan patelak jarang disim abdi patih leungit abdi disiksa digulung ku buta-buta tabuta-buta eleh abdi ka karaton pun lanceuk dipitnah ngajar teh maling Dewi Subadra yakin naon yakin digamplong wae punten ieu gagare ngambak wae teh yakin naon itu yakin anu maling lain lanceuk maneh sumuhun tapi anu maling teh nyaeta anu ngaran Gubarja Denta uning ati mana salira lamun anjeun hayang apa Gubarja Denta teh eta teh murid kaula murid salira bener hei nini lalakina aki-aki gitu gablek murid teh kumaha teh dititah ku guruna sanes punten ieu sanami teh dawala sumohon ieu teh pasti dititah ku rajana anu ngaran Gubarja Sakti ieu teh dititah ku rajana bener dan wahayangeun marajana Gubarja Sakti ka kaula teh keukeuh hayang ka Subadra dicarek ku kaula ge nepi ka disupata ku kaula teu hayang ngaku di murid ka manehna aduh ya kumaha pu lanceuk maot keun lanceuk maneh sabenerna mati lainna pasti perlaya lainna mangsana uning ati mana mati lainna pasti sabaraha poe lanceuk maneh maotna saminggu sumohon aya nu aneh teh di awak lanceuk maneh seueur nu aneh mah pun lanceuk mah pagek beureum burugu lain eta maksud aya keanehan teu geus paehna aneh kumaha sepuh ameuan ku maneh seungit teu sumohon kulan abdi ge kaget teh ai maot seungit ai hirup bau salira malah mun ieu apa hirupna bau tapi geus paeh seungit tingali eta getihna ge masih kene seger sanajan saminggu sumohon kumaha atuh ya urang merdeh kana asina Gusti munajat kana kersana kawasa urang ngadunga sangkan lemutan lanceuk maneh datang deui sae kulan nuhun atuh dibantosan sok lacung iya panita sewe pani kunyem lamaina merdih kana asihna Gusti munajat kana kersana nu kawasa ngonang lelemutan nana yasna jinga sangkan pulikat siati pulang kasal
tiasa hirup sabihara sabihari. Atuh ngadak-ngadak di wewengkon aya keanehan. Ieu Astra Jingga anu tadina parantos kagoler jadi bangke, jadi bugang. Getih lalamaran cing palalenyeng di kana ti corona ieu Astra Jingga. Kulit tepung jeung kulit daging, tepung jeung daging, urat tepung jeung urat. Astra Jingga waluya sabihara sabihari. Liliria merwangun kayang impen sare ngalinuran. Liliria merwangun kayang impen sare ngalinuran. Kayang impen sare ngalinuran. Gusti nu agung nya si mah hirup bau we kameu kok nya bau tai. Di akhirat peureun ieu teh meureun Gusti Udang cepot malaikat menyahun kadang-kadang ai uluh mangga bapak malaikat ka malaikat buat bapak si koplok bade disiksa mangga abdi mah jelema bobolokot buraung ku dosa tong ditanya deui abdi mah teu bisa ngajawab rumaos abdi mah tarajumaahan. lain malaikat kaula teh jelema. Oh ieu teh sami jelema. Bener. Oh sami jeung abdi panganten ngantosan malaikat. Sanes ieu teh di dunya keneh. Di dunya Nya tingali di hareup aya asbak. Palingan cek aing teh mah di akhirat make jeung janela di nya. Alhamdulillah Gusti. Dulak. Uluh adi aing. Gusti nu agung. Aka hirup deui. Dawala pada aing teh dipana. Heeh. Kukuring ge aka dibawa ka dieu ka itu sepuh. Sae teh? Ieu teh sepuh. Menyageurkeun aka. Nuhun aki parantos nyageurkeun abdi. Ieu mah kersa persareng pangawasan nu murubeng alam we. Kodrati rodatna pangeran anjeun datang ka dibawa ku adi maneh. Nu kudu nganuhunkeun maka adi maneh berjasa. Nuhun dawala. Keceng silangan aing keur maneh. Ceng silangan nu mana pada teh nu aing geusina. Dupi salira teh saha? Ngaran kaula teh Sewepani. Sewepani. Nya. Nuhun dan Anjeun teh dipaehan ku Arjuna. geuning uninga. Tuang rayi. Meni cuy. Lain cuy goblok pananyakeun itu teh. Nya kronologisna darke uing di asangka maehan. Benar maneh teh dipitnah maling awewe. Sumohon bulan. Subadra. Sumohon. Nu maling malain maneh cepot. Sumohon abdi ge kitu. Nu maling mah nyaeta anu ngaran Gubar Jadenta. Uluh. Nah geuning uninga eta teh murid kaula. Murid salira. Bener. Di luar jogol jeung aing. Naon sia dititah ku guruna cicing ulah wakang amak goblok atuh. Ieu teh guru naon? Pokona eta teh guru murid kaula duanana. Duanana teh keukeuh hayang ka Subadra. Ngan ku kaula dicarek pan Subadra geus boga pamajikan Arjuna. Sumohun. Tah ku kaula teh diantepkeun wekeun bae da murugo kaula teh geus putus eueuh hubungan antara murid jeung guru. Ulu
Terus kumaha ulan? Tah, geningan manehna ngalaksanakeun. Tak ieu teh sarua jeung manehna teh neangan ka apes sorangan. Ka apes sorangan kumaha ulan? Da memang eta dua raja dua jelema teh jago. Sakti mandraguna pun cengila papa diwirid ku kaula ilmu jampe lan pamake. Tah nu mata kula gampang ngamuridkeun teh kitu ulan. Nya seueur murid anu ngahianat nya mah. Nya tak kitu. Tak kaula ge henteu borokulu. Sanajan manehna diwirid ilmu ngan ku kaula duanana diteuneun ka apesna. Diteuneun ka apesna kumaha? Dibere ka apesna ku kaula sabab bisi kieu. Maksudna kumaha? Tah wayahna eueuh hidup bakal bisa nyelametkeun Subadra lintang ti anjeun asta jingga jeung dawala. Ye atuh meureun abdi paeh deui. Anjeun du kudu ngalalakon. Kulan juragan Gatot Kaca ge eleh komo abdi. Heueuh tenang. Da kaula teh apa kana kelemahanna eta dua jelema? Apa kana kelemahanna apa? Da kaula guruna ngan manehna ge teu apaleun kalemahan sorangan. Kaula nu apalna. Ai kelemahanna naon? Ari patihna ku kaula diteuneun kalemahanna teh dina inung suku. Dina inung suku? Ieu. Lain inung tere. Tong loba heureuy, tong loba heureuy. Dawala abdi mending paeh deui jelema ieu mah lieur. Nya cek abdi oge. Nya darengheng aya si ieu mah. Agan maname ayeuna abdi mah sabur hirup jeung si ieu. Jeung sakamar deui. Jadi kalemahanana teh ari patih teh kalemahanana teh dina inung sukuna. Jejeg inung sukuna paeh saharita. Cing tarik ngajejegna. Dupi rajana ai rajana mah kalemahanana teh dina bujal. Dina bujal nya. Di kumaha dicolok? Teu bisa dicolok bujal mah. Di kumaha? Lamun tatangga bujal ta sisi-sisinya. Kedadi kumaha eueuh deui carana bujalna teh kudu dikenyot. Kakara eta paeh jelema. Dikenyot. Bener. Iya. Daula sia bagian nyejek aing bagian ngenyot. Urusan ngenyot mah aing hatam dulu nya kenyot acong teh aing. Ya. Tah kitu asa jingga dawala. Baik, geura salametkeun Subadra. Sae ulan iraha ayeuna panginten wawuheun ka abdi, moal wawuheun ka maneh. Dijian ku kaula. Bener bauna luar biasa ieu. Sok moal wawuheun ka maneh. Anu ngaran Patih Dur dong Gubar Jadenta mah apa ka maneh? Sae ulan buru-buru salametkeun. Sae ulan mangga permios ulan. Naon atuh abdi mulang tarima ieu mulang tarima anjeun teh ka kaula pangnyalametkeun Subadra sabab eta teh sarua murid kaula keneh. Sae ulan nyungun rokok atuh. Geus. Si pedit ya. Sakitu geus kubaran. Punten sepuh pun lanceuk mah kitu teu nanaon dawala. Buru-buru salametkeun sae mangga permios mangga. Rasakeun sia ngaheureuyan pamajikan batur apes salila-lilan. Teka catur di jalana astra jingga landa wala parantos dumugi nyatakan negara parang gubarjah di karaton memang teu aya ieu Dewi Subadra malum dicanak kahiji pila atuh dawala milarian informasi di mana-mana atuh lajengnya eta ngajugjug ka ieu hiji pila
malum ieu pilate rahasia nanging mungguhing pitulung pangeran tiasa kapenat dijaga di salwareunana teh ku patih bari lajag lejeg disalabeutkeun pila ieu Dewi Subadra nuju dipaksa nyata ku Prabu Gubarjad saat kitu kaayaanna ieu dawala bingung kedah kumaha nyamperkeun ieu patih margi ieu patih lajag lejeg lami-lami dawala kagungan ide api-api jadi tukang sulap atau ieu dawala nyamperkeun ka patih bare nawaran sulap kayaanana munguhing pitulung pangeran ngadak-ngadak ieu patih teh jadi resep sulap atuh dawala dar wae di dinya tampil nyaeta sulap padahal sulap nama teh sapira piraanan nok diturubanku boboko barang dibuka nog teh peupeus atuh ieu patih beuki resep gogohelan seserian margi dawala sulapna tidak berhasil anu paling rame sulapna teh dawala hayam dituruban ku boboko barang dibuka bobokona ieu hayam ngencar atuh patih gogohelan ningali dawala memerik hayam lami-lami ieu patih ngaidolakeun ka dawala make jeung selfie sagala rupa dina mangsa nuju selfie dawala emut yen ieu teh kalemahanana inung sukuna teu anta parah deui inung suku patih dijejeg ku dawala dugi kaburia buncelik ieu patih langsung saharita mati kayaanana atuh kantun astra jinga anu bade nyalametkeun ieu Dewi Subadra nanging asta jinga bingung maklum ieu pila teh sesah ka mana lebetna bari jeung panto luar dikunci anu sakitu gedena atuh bingung asta jinga mangkaning dilebet Dewi Subadra jeritan bade dipaksa ku raja ti nagara Parang Gubarjad Subadra rasana bongkokan gelis ka akang rek minta tulung-tulung ka astaka anjeun Subadra moal aya jalma nu nulungan ka salira mending oge salira serah bongkokan ka kaula ayeuna urang oleng panganten urang namplokeun ka sono urang namplokeun ka sono Subadra ampun teng denawa kaula teh keur kakanungan naon kaula teh keur kakanungan 4 sasi ya keur kakanungan terus kaula naon iya tenang gelisnya dikolotkeun ku akang nyai ya tobat teng tulungan kaula tulungan ya astra jadi nggak di luar jebras-jebris kedah kumaha bingung bade nulungan kumaha da puguh dikunci anjir kumaha asupna aing le dengan cara atau kumaha dengan cara atau apa jadi tukang dagangnya oh deh apa dagang naon nya hah dagang naon kira-kira oh nu ayeuna keur payu we naon dimsum lain cicing sosis bakar lain sarelot naon
Sarelot. Dagang selot goblok si teh. Roti. Roti bakar di jelona anjing edan. Ti roti. Resepna roti makan. Ti roti. Titi roti. Salah lagu aing euy. Roti kulan roti sanu bade mesa roti. Dewi Subadra lami-lami Yusurti yen anu di luar teh sada asla jingga. Tobat teuing ieu teh meureun si cepot. Mere kode ka kaula meureunna. Deudeuh teuing meureun dititah ku Arjuna. Dadah teuing da kaula teh geuningan sugan teh si cepot nyaan baik teh palsu. Igana ieu mah nyaan beda ka kaula hiekna ge. Roti. Raja, naon gelis? Tulungan kaula teh keur kakanungan kaula teh lapar hayang tuang. Iya, para tuang naon nyai? Disadiakeun ku akang. Kaula teh keur nyiram di luar aya tukang roti, kaula teh hayang roti. Palai roti. Terus kaula naon? Yah, mang. Tukang roti. Abdi ulan. Ka dieu. Punten ju sibuk. Naonan atuh mere kode sibuk mah. Iya kulan pantona dikunci. Make remote kunci aing malah panto aing langsung muka. Kehe teu kapalang jelema gablek leuh. Oh panto ge make remote leuh. Ya, pangapunten ulan. Mangga mang. Punten ulan. Mang tukang roti. Sumuhun ulan. Ya. Mana rotina roti naon? Roti bakar ulan. Roti bakar. Sumuhun. Mana rotina? Nyata saep kebakar. Nu balik sia. Nu balik mang. Weh, Punten ulang ka penggaran punten. nu balik ieu teh dagang roti, ieu teh raja mang, ieu teh raja. Ulan. Ieu teh raja ulah kitu, ieu teh raja. Raja, uluh. Gusti Nu Agung. Salira teh favorit abdi. Aduh. Sawios abdi ngagabrug. Teu bisa. Sawios kaula keur nyiram yang nempon di gabruk. Nya sok atuh sok. Iya stajinya bade ngagabrug. Anu dikeceng mah bujalna. Bujalna ieu raja kaleresan bujalna teh rada doso. Digabrug ku aslajinga bari dikenyot satarikna. Dugi kangot siak dengek i raja. Lami-lami burial bun celik matana. Ngemasing pati temekaning perlaya dikenyot ku aslajinga. Punten gulan abdi ngagabrug sok. Iya. Wah. Bulu aja. Sia kerasa. Cepot. Bulan. Aduh, nuhun pisan cepot nuhun eta geuning bisa paeh kunaon? Dikenyot. Bilih sadaya bade kenyot abdi. Naonan sih naonan. Nyaho ti mana teh kalamahan teh tina bujal? Aya guruna bulan. Guruna saha? Guruna ieu raja kula namina teh. Siwopani. Tobat teuing meureun anjeun teh dititah ku Arjuna. Teu bulan, abdi mah teh dipiwarang abdi we bulan. Jadi anjeun teh dititah ku Arjuna. Henteu. Tobat teuing hideng sorangan. Da teu maksa abdi ge kula abdi teh dipaehan bulan. Dipaehan ku saha maneh cepot? Oh, juragan Arjuna majar teh abdi teh maling salira. Tobat teuing cepot. Deudeuh teuingna memang sari makna luar biasa cepot atuna lain bebeja maneh teh.
Da abdi ge bade wawartos kulan kan kaburu ku Asia abdi kaburu di payahan. Kaburu ku nafsu meureun dunungan abdi bade nyaur-nyaurkeun teh sesa kulan. Asa jinga abdi ulan wayahna pangwarahkeun Arjuna ku anjeun asa jinga. Diwarana wali salira supaya Arjuna jadi pamimpinna leuleus jejer lihat tali landung kandungan lair Aisan malapah gedang disebatna ulah getah sarupateun ulah harung gampung kaituna jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan wayahna pangwarahkeun Arjuna ampun ulan ampun abdi ampun sawios ulan lain tina dendam tapi tina kanyaa supaya Arjuna teu kitu-kitu deui wanya abdi kumawantun ulan wayahna anjeun ganti wujud minah rupa janten naon pakai itu pakaian raja kumane wayahna maneh jadi raja uluh jadi raja bener cepot alim teu boga modal lain teu boga modal tenang urusan modal mah raja mah loba duit sanes naon abdi mah teu bisa mukadimah teu bisa pidato tenang teu kudu pidato mana nu penting warah Arjuna buru cepot buru itu waktu geus burit sae ulan jadi abdi asup ka dieu bener kumaha sok maneh tong ngarenghap sabaraha lami 3 tahun atuh pae aing sok tong ngarenghap buru sae ulan eta naon teu kagemot ulan hitut berdahak eta mah mencret beneran lami-lami ya astra jinga ngabacu raga sukma kai raja anjir wow anjir anjir jadi raja cepot wow edan aing jadi raja euy kehel aing walah ngan sorana genti ulah kieu kumaha sorana bulan jika tadi raja nu tadi picen kokotoran wae dina ti koro anjeun astra jinga sae ulan sok picen lubor picen bah ngomong nanaonan situ ngagukan wae lain ngomong ait ai gelis tuluykeun mung capek geus sesama iya wayahna aku kaulah pamajikan maneh apa jadi pamajikan kaulah bener ya beres nyai gelis bojo akang engke lain ayeuna agresif gitu sugan teh ayeuna boro-boro kok kaluar di bawah bulan madu ka oyo nyai ulah kitu kaulah tirungan maneh ongkos cina di aku pamajikan engke harapan Arjuna oh siap bangga eta ge api-api si api-api ulah sampelak sae bangga wayahna ini ke Arjuna pentas rikan iku anjeun sekalian hayang dicanung gitu iya ide bagus Dewi Subadria ya lanjut aing ke mana can datang si koplok teh oh di jero haling ku aing urang kenyot bujana geura iya ai sia naon goblok nah hatu mati Gusti punten bagian kaula nawala bulan kade ieu teh lanceuk mana si cepot hah ieu teh lanceuk mana si cepot jadi raja make baju raja anjir iya jelema sangsara
jelema sangsara montong deket-deket aing alergi goblok jeung jelema sangsara. Ya si koplok menjadi raja kieu we sia mah. Lawala buru-buru kamar teh lawala naon pulan. Pokona buru-buru anjeun kamar teh sae mangga. Buru asta jinga urang ini. Iya. Aing poho deui ngaran saha? Lamun teu salah ngaran aing Raja Prabu Gubarja Sakti bener? Iya, beres. Carios di Madukara Arjuna kasumpingan Prabu Batara Kresna anu kalaporan ku Gatot Kaca Wireh Astrajinga dipitnah atuh ieu Kresna bari nyamper Semara Badranaya bade marmadakeun nya tetapi henteu Astrajinga dipaehan ku Arjuna panengahing Pandawa. Datan nirata ngademang datan nirata ngademang ewuh mangkulingan rana denera uningaan kuwa ieu paman masih keneh penuh kakaula nanaonan Yai aya anak agan ieu sarua sia aya anak naon sia gegedugna teh sia agan teh Yai sakedap Yai aya anak agan disim abdi ditinggang agan sarua jeung kaula we sami agan sarua agan nyeri henteu wa menyeri puas Yai Raka Batara akang bare naroskeun ka Yai leres Subadra anu ngiwat memang Subadra teh anu ngiwat Raka Batara usaha Yai cenah mah anu ningali teh ku Sastri Astrajinga Yai teh ningali Astrajinga kieu malingna nyari ningali mah henteu ngan ieu teh anu nyebutkeun anu saksi yang jelas anu maling teh nyata Astrajinga ieu teh Astrajinga atawa napi jiga nyai saurna mah jiga Astrajinga Yai kangaranan jiga disebatna teh jauh kanya ieu teh Raka Batara teh ngabela Astrajinga akang mau ngabela saha-saha Yai akang marek dicingina hukum jelas itu Astrajinga teh nu maling leres saur Yai nanging akang kalaporan ku Gatot Kaca samemeh Subadra aya nu ngiwat Gatot Kaca panggil jeung hiji patih ngaranna Gubarja Denta eta patih terek nyokot Subadra wiri-wiri eta patih leungit Subadra leungit Yai ieu teh jurig anu nyilibiru setan Sumaraba tapi naha si Gatot Kaca teh ngomong Gatot Kaca teh bade nyarios ka Yai teh emut keneh salira ngaluarkeun naon pusaka naon pancaroba Yai ngaluarkeun pancaroba hareupeun Gatot Kaca sarua we bade jeung sieunan apa sih di Gatot Kaca teh sina ku pancaroba aduh jadi kumaha akhirnya kumaha nasibna Astrajinga si Astrajinga teh si paehan ku kaula aya anak gang akan ilahingnya wah si cepot mati wah aya anak gang mangkaning boga hutang keneh dai sing sabar wa Yai ulah getas harupateun Yai sarupa ge ai lu naon we
urang negara Amarta ulah kaget ya aing. Saha yai duka iya hei Arjaun saha yai saha duka kapetan Gubarja sakti raja tidak parang gubarja nyaeta loncat tina janela aya panto kulir-lir na raja loncat tina janela gitu ka aya anak saha anjeun ngaran kaula nying poho deui saha ngaran aing Gubarja Sakti di mana anjeun aing kita di luar di negara parang Gubarja rek naon ka dieu ieu aing nyaho maneh ngaran Arjaun kaula Arjuna nyaho aing jelema humoris anu tukang eta barakata kresna Batara iya bener anu tukang itu Gatot Subroto Gatot Kaca iya apalai aturan nu wah Gusti aya pinguin sagede kieu hampura katukangan pinguin mangga iya goreng patut jelema teh ulin atuh ka itu sae mangga rek naon anjeun ka dieu iya lamun maneh hayang apa Dewi Subadra di palingna ku aing goblok tuh yai jelemana ka dieu urang ajar dikamanakeun Subadra rek dikawin ku aing menta tanyakan naon tanyakan emen tanyakan men itu raja teh kunaon duka yai sing hareupan menta tanyakan daek dikawin tapi manen hayang dicanung nyata ku Dewi Srikani kadiekeun Srikani ja dibikeun syukur tadi bikeun acak-acak lain si Arjuna badai kurang ajar sama kejeng wani-wani rek menta Srikani kadiekeun Subadra teu bisa Srikani kadieu rempetkeun ku aing hayo punten beban ngosah wani-wani anjeun rek nyokot bibi Srikani Gatot Kaca bagianana emang naing rek sieun ku sia naon maksudna sia kurang ajar bangsat dina logat aehan Gatot Kaca teu manusia agan Kakang Semar saha eta teh agan ulan eta teh saha ulah api-api teh apaan naonan kau jeung saha wae dulu itu apaleun dulu jang abong Batara dulu ucung ngan eta si koplok nyebut pinguin kai samarokna aing teu nyaho meureun sedan kitu-kitu teh mah geuning manehna teh berjuang deui jang nyelametkeun nununganana deui Gatot Kaca maju sok sia kelut aing ieu ge uduk modar maju iep karasa modar ya
Mending hirup deui aing teu kaup antel hirup euy goblok. Antel kana naon? Kana naon deui aing mah hirup deui. Kurang aja di podaran ku aing maju. Iya. Bos. Ya. Karasa goblok. Arjuna tempo sejeger maneh eleh ku aing. Rasakeun ku aing. Iya. Gatot Kaca, beban, kunaon maneh lulus. Di kumaha maneh dikepret. Beye sia. Yang kawe jago dikepret lulus. Beye maneh. Agan? Tule. Kunaon agan? Lulus. Tuang heula atuh. Di kumaha agan? Dikepret tule. Dikepret? Dikepret. Beye daun syah beye awas syah beye hipo leuwih ti tahu beye leuwih ti dage awas syah beye awas syah beye beye Gatot Kaca anak gua waras makaning jati-jati kemang waras waluya kemang cangkok Wijaya Kusuma kemang cangkok Wijaya Mawar damang. Wah, segala rupa teh tanya heula kolot ulah jeung digapruk wae. Naon wa tong pipilueun. Antep jeung Arjuna. Tapi wa tong pipilueun antep. Usai wa, cicing wa usai nanging sakedap aya prayogi. Dek ka mana? Sakedap. Dek ka mana? Sakedap punten. Ibut baye ka awas wae. Nah, kabina-bina teh. Hepo leuwih ti tahu beye leuwih ti dage beye iya ka mana ge ku aing diberik si goblok kabeda-beda ting-tingeun aing sebut beye ku sia maju Arjuna sok sia dibikin moal Srikandi sia naon ada teh pamajikan aing iya bos ya karasa sabeye kurang ajar bangsat agan aduh kunaon agan lulus tawala lulus beye nanaonan sebeye-beyean beye agan mah nya Yai Arjuna Damang Dayaka ampun agan ampun nu nyageurkeun aing saha lan nu nyageurkeun aing saha saha deui atuh kajampe-jampe ngurak ku abdi dikeluarkeun nuhun dawala sami-sami agan ulah ka mamana dawala sae mah kumaha Raka Batara palarengseh kejadian timalan bikin Srikandi dipasrahkan kumaha ya Raka Batara bikin Srikandi Yai Raka Batara akang rek nanyakeun ka Yai timalan Raka Batara dina hate Yai masih kena aya geuleuh teu ka asa jingga nya kaula teh haiki mah ngarasa dosa astajinga dipitnah ku kaula ngarasa dosa timalan lamun astajinga aya di dieu lamun ieu mah amun
lamun asa jinga ieu di diri kumaha nya kaula baka menta hampura timalan Yai Raka Batara mengker tayeu Yai nu matak pamimpin ulah getah sarupateun teh sagala rupa kudu sidik ku buktina mas padaku nyatana ulah pedah-pedah Yai boga pangkat keceplokeun tak kanu hanap teh Yai samana-mana timalan kaula rumaos Raka Batara mangker kumaha mangker sae Raka Batara bade naon tingali Yai Astra Jinga nuhun hidup geus nyalametkeun adik kaula Subadra gara keluar anjeun atoy Barja sakti kati badan cakra daksana ainu kaluarnya tawarugana Astra Jinga wah anyir gehel euy alah Astra Jinga gan ampura kaula Astra Jinga sami-sami ya gan geningan ujang segala rupa ge geningan ulah jadi getah sarupateun ulah gedebas gedebus segala rupa teh nya ucu kudu nete tarajenin sakamalan nyungsi lari mapai bukti nyuksruk walungan mapai wahangan hartosna malapah gedang supaya temalengkung bekas nyalahan segala rupa ge kedah apik nya ucu ya sakit weti uasa para kanca hapunten tina samudaya kalepatan sakali di mudah-mudahan kulawarga besar pangarsana Bapak Haji Lili Herdian sasadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamat anu nongton, salamat anu ditonton. Sakali salamat tetep salamat. Sakitu ti putra Giri Harja tilu permios sanes teu sono pamitan sanes posenan sanes waktos urang teh sepet tepung lawung deui. Hatur nuhun. Cak.